menit selesai. Malah mah ayo memeh Isa. Taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang ngarokok goblok gitu coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawora aja. Dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal. Ya Allah ya Rabbi. Tah ieu nu kadua. Katilu naon? Nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datang nate yang ngadadak. Henteu pernah aya surat heula. Kepada yang terhormat Lurah Miskar, seminggu yang akan datang engkau akan dicabut. Kan ngeunaheun kos kitu mah tah. Atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom paeh. Yes. Urang ngadenge nu maot di